اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Mugi Gusti Allah ngalungsurkeun rahmat ka Kanjeng Nabi Muhammad panutan sadaya umat kalayan berkahna. Mugi Gusti nyehatkeun kana mana sareng jasad nyegerkeun tur nyalametkeun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها. Mugi Gusti Allah ngalungsurkeun rahmat ka Kanjeng Nabi Muhammad panutan sadaya umat kalayan berkahna. Mugi Gusti nyehatkeun kana mana sareng jasad nyegerkeun tur nyalametkeun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa
sahbihi wasallim. Mugi Gusti Allah ngalungsurkeun rahmat ka Kanjeng Nabi Muhammad panutan sadaya umat, kalayan berkahna mugi Gusti nyehatkeun kana mana sareng jasad nyegerkeun tur nyalametkeun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Mugi Gusti Allah ngalungsurkeun rahmat ka Kanjeng Nabi Muhammad panutan sadaya umat, kalayan berkahna mugi Gusti nyehatkeun kana mana sareng jasad nyegerkeun tur nyalametkeun.